Tuh, mana itu yang belut teh? Makanya Bu RW teh pesan belut teh loba gitu ke 7 bulan budakna. Riwayah can bebenangan. Kira aku kudu dibalikeun we sawah teh. Mun dibalikeun yeuna kabayang ieu. Belut teh rambai bisa digana teh. Oh, Jang, Jang. Oi, Dul. Kenaon maneh? Kaya gini, ulin di sawah siapa? Kadieu aya perlu. Kalau dulu, kalem dulu. Keur ngabelut heula. Keur naon tuh ngalabelut kos membelakan wae sia teh. Nah, sadua mah moal jauh. Pasti ujung-ujungna teh mun teu manawi mah geura. Cik Jang, cik. Aya teu nyelang heula. Moal jauh teh kitu sadua. Ujung-ujungna mah duit we nginjem, minjem duit. Ream ah. Tumben lah ya kieu can anu ka warung ieu teh. Maknya sararek keneh mah kitu. Heeh, mending aya Cijamet mah aya salakina. Coba urang 4 tahun itu ganti oli. Untung mesin buatan Eropa. Coba lamun jatayu mah. Malah teu ngabulusut meureunana. Ngopi heula ya. Ke warung Cai Intan. Aduh, ya. Biasa kopi ja. Kopi biasa mah? Biasa naon ada itu. Biasa ngaji. Gitu ke tong kemarin. Tenang, Cek. Jalan geus cair ieu. Kalapa jeung nangka. Pokoknya mang Komar geus bergerak. Semua masalah kelar pokoknya. Nyosok atuh entong parsok-parsok wae. Tenang we atuh, Cek. Emang Mang Komar boga sabara utangna? Tugan we atau teh hujan pokoyan garing. Mang Komar ieu kopina. Cek. Mang Komar apal ceu? Apa atuh? Ih, can ge ngomong. Mang Komar mah. Naon Cek? Hayang geus males tinganan. Caritana ge. Sok kitu sok. Ambekan gitu teu meunang awe mah ambekan teh. Nah, teu dah nih sok tahu pisan. Sok tereh kolot Cek. Ambekan mah. Kolot kalapa, Mang. Kebasan tenannya, Cek. Atuh. Beki kental. Cek mah ka mana wae ngobrol teh ah. Si katujang set teh. Wayah kieu. Keur naon si teh di sawah? Ngarusak kalengan batur geus sih kita menang maculan. Jeung ngarusak sawah saja. Urang mah keur gawe keur kuli. Ya. Banyak kuli bari mau urat si teh. Tah, ieu. Kunaon atuh Ari Agus? Nyeri hutut tua. Cek aya obat huntut teh, Cek. Naon? Dagorin aya dagorin dulu. Cing tadi hayam. Aya masalah. Aku sok obrolkeun bari jeung eta mama hayam kitu sagala. Nya kieu ieu teh Cek caritana teh. Budak teh geus mau sakola
lantaran SPP nang 2 bulan can dibayar beureun budak teh era ditagih we ku guruna meureun ce. Meni dedeng teuing da euceul lamun boga mah digereng. Emang eta aya merek dijual sabaraha? Ah saya mah mau ngabatikeun ce, mau ngahargakeun yang biasana batu sok ngajual 50. Ah ngomong rek dijual 50 make jeung biasana sagala. Ngaranna ge atuh marketing Mang Komar. Ini ulah we batur usaha teh mah. Dia kurang dibayarnya 50.000 mah. Benar? Heuh sok ngabohong sama anggap we nulungan ka maneh Gus. Harunya budak. Esok atuh ye, karunya mah tak kitu tak tadi atuh. Da ieu mah alus hayam lagi atuh. Ayam ti Thailand ya. Ah nya. Duh, nuhun pisan. Cek, cing rokona sabatang mah cek lah, sugan mendingan teh ngarokok mah cek teu nyeri teuing. Geus sekalian kurang dibayarna. Ya, bagus. Budak teh keur mah geus mah capek sakola kudu mayar SPP. Oh, mending Mang Agus datang ke sakola nya nya. Ngomong ka guruna, "Bapak, Ibu, dina deungeut ieu mah ieu. Abi moal tiasa mayar SPP heula. Aya ge hayam. Angin Gusti Allah anu ngabalas kasayang ibu sareng bapak." Harga lu sugami panjang geus cager. Tapi mana biasana sok nguseup di wahangan. Wah kitu. Nguseup gerejug. Pasti menang loba. Soalna kamari balong haji ceket jebol. Alubana Mang Komar teh. Maneh mah di bejaan teh. Ngaguguk geura ka kolot teh. Yang satu saya rek nguseup bareng berangkeun pikiran. Jug. Ini nya Nya ke di pangmayarkeun kieu Nanti kurang aja sekalian aja. Nuhun Mang Komar. Nanti sekalian yang orang tuliskeun tenang. Saya mau cair jeung nangka jeung kalapa. Beres pokoknya mah. Aduh, Gusti ti isuk depikeun ka ayeuna can bebeunangan kene. Moal gitu si Mang Komar ngawadul. Atuh teu menang-menang lauk, menang-menang singa atuh Gusti. Nah, sekarang apa? Astagfirullahaladzim Gusti. Abi mah dah heureuy Gusti. Nah abi, aduh, aing. Aduh, aing. Kunaon ari Mang Agus betul lompatan sagala. Maung, Maung. Mau naon ari Mang Agus? Mau Bandung. Yeh, si Ceu mah teu percayaan. Sing demi Allah na gedek diriungkeun, Ceu. Dirungkeun di mana ai Mang Agus? Jeung saha? Aing meuni hese ngajelaskeun ari ka awewe nya. Ini. Kali itu mah papanggil jeung Maung, kali ah. Lieur sugan jelema teh. Gandeng kan, teh nu gering. Cuma sakit nu gering mah. Oh, sami-sami ya atuh. Ai asa haruas urang mah. Aya naon Mang Komar? Jadi kieu Jang. Aing nu ngomongna teh. Aya naon? Tinggal sugan teh koko ya tidak. Nya ada aing teh posrona. Tapi oke. Ah, sia. Udah butek-butek lah sarua atuh. Aya naon teh Mang Komar teh sarua Bos? Aing kieu ya deui. Boga cau nu kolot teh. Atuh. Lang atuh loba cau nu kolot. Nu balik ya ngomong teh lain heureuy. Tuh, cau nu kolot tungku. Ieu nu kolot. Itu nu kolot tuh. Coba. Budak teh. Aduh mah make kacang nako ge mah katingali. Nu kieu mah lain kolot, ngora nu kieu mah. Kolot euy teh lain. Itu kalau kolot. Orang teh kieu teh 2 tahun di Jepang mun. Jadi naon dagang cau? Pirangkot. Goblok. Namanya di sarwana atuh teh. Heuh panonna teh neangan cau nu kolot, lain cau nu ngora. Di bejaan tuh kabeh ge cau nu kolot kabeh oge pani diriungkeun. Lain
gitu konsepna sadul cau anu geus kolot anu jang jualen jang peuyeumeuh Kan tadi nyelengan cau nokot da orang macan pernah malah lain nu kolot sia aduh lain itu jelas pisan. sia anu teu jelas mah aduh aing neangan ge cau nu kolot Itu jelas. Goblok. Kamari maya jelema datang ka imah maksa nawar hayam 300.000. Nah tadi ical tuh Pak pada mah lumayan permeser beas jeung rencangna itu Pak beasan salit deui Jarwal kabeh kitu mah. jual apa lumayan malaur hayam teu kaurus emang saha nu bade meser eta kitu ayam sakitu Ya kan gelo. setuju ih Hirup mah kudu dibawa enjoy. Ulah dibawa rungking. Bisi cara jelema nu nawar hayam kamari. itu mah ya umurnya